lain kalau ibu anu resep lain tidak anu resep anak ketiun nu bangsa kita dasar ibu anak itu lain tidak anu resep sayatina lain resepnya resep 100% aladi yarju ngarep-ngarep dia tadi min mahmubihi resep kusi muhim iwadon tanatanina laisa muhibu al-haqiqiyu aladi yarju min mahmubihi iwadon kata bahasa Arab orang Arab begitu bahasa ngerti seperti sunat maka orang Arab berbanu pintar bahasa Arab Quran sakuran kata apa maksudnya ayo orang menalar Quran singkat ada apa di hati nana saya perkataan itu Quran harus tenang baca Quran apa kena di hati nana lamun kurang ke asal di perkataan itu Quran jadi tak guna kurang asal perkataan kurang dibaca oleh itu mah maca ka Quran itu apa setengah halang teh mungkin al-sholat wah untuk ajengan tukang maca Quran anu maca Quran yang mungkin dina sholat harus panggilan suka neraka wah cara ajengan tukang pidato jangan enak karesep jama supaya cuma tukang kira tukang ayah oge kiai tukang bolor tanah keras hasilna ngan teu mayor ari ngaji pilihan muhararipu hasilna boga beuteung ngan senyumpu era tukang kan tukang pidato itu ayo mungkin tina nyaho di Allah itu ngarah ber dia geresa mujib lain anu resep tu sajatina artiarju zaman ngarep-ngarep bil mamubit tilu di perkasa mesti wadon kana gantina mun urang mantuan-mantu hayang diburuhan mantuan minakeun imah hayang diburuhan naon pagawean aya di si mahbub dipigawe ku kuring-kuring hayang buruhan lain nu resep sajatina nu resep sajatina mah daek migawe pagar si mahbub lain kana yang buruhan omong namun ayeuna maksudna buburu manggu paren maksudna buburu gimana keliburan gegereneng kurang saeutik ya buruhan gegereneng lain kana Allah nu kana Allah mah resep anu dikaresep kumanehna teu kudu hayang buruhan dan satengah hayang buruhan sebab tumpak parau jangan ke tengah kalau ke tengah putus caranya kalau mau jangan setengah kalau setengah apa gunanya kemudian buru-buru senyana lain buru macamnya karena arwah tapi buruhan gegerenang baik sholat zakat puasa mulai dan dipengkolkan hayang babari usaha maka kajengan jangan doa hayang supaya babari usaha ngaduana mah jeruk eta hayang babari usaha kalau tutup hayang eta lanjutna adina tentang baraya hayang disebutana ampun ya leunteu itu kira-kira lain mana bisa ngaruh usaha eta itu kene ka jadi kalau aing ngatur mata biaya tidak dibere hari sia tunjuk kayak eta semua yang kakai moal mereka orang minggu intihamul kauti katusin era ari kolot kan kolot mah mengadua sok era mama mengadua al-fatihah kurang karek amin ari mungkin apa dia enggak santri mah lamun ayeuna konangan jeung mama
resep hari kurang angkat udah ngaji sunnah kawin di mana-mana tapi kan wae mimiti masih kurang itu diajar kamu orang diajar ada nanggut fakultas antara prinsip serontok batul masa kotor dia 500.000 hari kurang karena diajar tukang diajar si SD mah pengaduan panjang ames Pak Juma ngadu anak panjang di telepon gede amplop perpatahan dia di dua sing getol ngaji besok bisa ngadoa jadi ngaji nanti yang bisa ngadoa 2 di 2 opat gimana geus ngadoa loba berkat yang loba berkatnya kudu bisa ngadoa opat di 4 sarapan gimana loba berkat langkah misikan ya naon sarapan di sarapan dengan plus langkah misikan awet peas dengan plus nomor 32 awet peas jadi orang kaya yang jadi orang kaya udah ngaji untung kata itu sekolah namanya karena dua muka tukang pasantren gitu maka tukang pasantren siap-siap ngaduang bisa menjadi kita ngaduang ada yang mangkali nasorgan suruh Baisal mudik lain di zaman resep saya tinangkal zaman mengarap-arap di aloknya hayang burukan ilmu ulang hayang burukan berkilat berpangkat tak getol di kisah berjentanya lain di lain tersekal kan yang mau di aroh nggak jauh di aroh mah kayak kuring kan nggak guna di aroh kena bisa kuring mata kontak di hati ayat ayat aroh itu merek sekarang ayat merek terus alhamdulillah komor terus sok mana di mana enak kuring betul tapi sok merek kan ongko punya asa di belakang sok ngadalu masa ayo mah ijabah untuk nasalu kali ijabah mentai ijabah entong era sekarang nasalu kali ijabah ada siap yang ijabah jadi ngaduang karena ayat ijabah mah karena Allah tadi tapi sukan mah untuk nasalu kali ijabah bukan apa nggak sebabnya kamu nasalu kali ijabah ngadu mana karena hayang cuma diberi ijabah nggak sakit tuh oh karena amalin karena amal yang malu atau amal kami itu amal maka amal nah di mana ayat kurang amal karena eta amal tong sok hayang buruhan dan hari zaman perkara diajar mah ada bingung gede buruna namun ada sholat hajar dan tadi sukan karena yang buruhan dulu itu dipasanakan sebab sehayang-hayang acan makana buruhan gesek di alusunan tidak tanda kulkhawpun wasawpun walahaya kamada pakikinan nafika munjalma kau kasiun di sisiran kunaraka siapa susu nyapa kan nyasin kunaraka gimana kau kasiun kahayang yang asupa surga tuh hayang asupa surga daekna getol teh karena hayang asupan ka surga sina getol heula asupan perpatahan lain ayeuna menang getol padahal arok mereka sukan ka surga ditanya kodim deui surat kalau kaget ayeuna dangdae ngaji lah ceuk urang dangdae ngaji dangdae ibadah lu kasieun we kayak tuh kayak rada-rada batur deukeut ya kana pengajian ieu lantaran prinsip munjal mah kasieun kahayang kayak kapur jalan pialuseunana kan kasieun kahayang kayak aya jalan pialuseunana kan saya kumpul dengan batur itu butuh tambahan ilmu itu
maka pang alus-alusna ngaji. Karena kuring mah hayang babari usaha ngaji teh sok lakeun bae yang babari usaha. Kuring mah era ngaji sotenan lain hayang babari usaha maju ngaji. Kan era betul ada kena pengajian kuring cicing era keun wae karena era sieun ku neraka hayang ulah sunaraka sok bae sieun oge ini keun karena kapaksa dunia sieun. Tong digeukeun aya jalan pi anu seunana. Kan, ini bakal diberikan dia diri orang, lain kurang bisa diri saya Allah ada mah diri orang. Ayah pakai lain kurang bisa gawe sesuatu, baru digawekan. Alamat teh dibere, eta teh digawekan. Alamat teh dibere, eta teh dihayangkan. Ayah hayang teh orang teh alamat teh dibere. Coba ngaduan ke mayat terberapa. Dina perkara dipilih ku Allah. Ini pilih kuannya. Anjir mah hayang ayeuna dan ngaduan ayeuna. Cek kalau tukang ayeuna. Minggu ke diberi. Sabda mun diberi ayeuna mah bakal ngaduruh itu menang menta alo mun teu diperintah moal mere. Ari kitu mah ayeuna geus saminggu teu inget-inget aja menta nage. Jol datang alhamdulillah sakti alota ngarah itu teh ijabah doa nu bareto. Nunggu minggu ngaduan sabulan baru sekarang diberi eta ijabah doa yang kena bohong gitu kan ajarnya bohong anu kecampo umumnya asa juga kuring aya ngaduan teu sok lagi umare para yang silu makan nuju si jalma teh dia malin pamana itu si abdi asoletin saleh al-jannata ka surga maka tenuju yang menang surga dimana alukal jannah gusti mulia minum ke surga salametkeun abdi tenakeun we mimiti lain ngaduan teh hayang menang surga jeung hayang salamet di neraka keun mah kitu oge ayam pepenen ayam papatahan orang aja kan yang teu aya nyuhkeun salamet minana di neraka jeung teu salamet di neraka. Oh ya itu buat tanya pritu siap minuti Allah Ta'ala atau menta siap siap iwadon karena ganti pegawaian nah agrodi tina pirang-pirang pasijaan atau manehana teka godon karena tujuannya yang menang surga tujuannya yang bertingkat berpangkat na agrodi tina pirang tujuan adunya yang bangsa dunia wal ukhrawiyah jeung bangsa akhirat aya karana hayang menang surga sabab di surga teh marana turun samia sahabat ge ngomong nya samu hayang kagoge kan urang teu boga amal da kuring kuaro diamalkeun jadi syukuran kudu karon ngamalkeun kuring kakara urang digawekeun geus alhamdulillah sabab arek di bere dia maka karena saya naboikeun keresek di lawang surung jangan kita kebagian terus ato senajan di juru teh urang teh bakal kabere tadi sampai ka lawang pantau tengah tuh di bagian cicing kemayeuna nu di juru jam di kebagian moal teh kebagian dihitung kurang dapur teh sabaraha urang leuwih tepat 40-an dilebihan bisi kurang dapur teh ulah enak ka imah urang yang ngilu ngaras di kagawean tempat rokok dan kita angkat ari tahil mah tahil we disepas tuh nu ngatur dahar mah urang imah dititah ku Allah Ta'ala sok digawe we Allah ngatur ditanji kodim ceuk aja memeh anjeun ka dunya poe geus dibereskeun ditanji kodim beunghar tina dagang beunghar tina tani beunghar tina guru leuwih tasihkeun itu datang corona dina corona teh nu senang sa pigawean eureun tapi dibere dahar mah masa ka pengwaku masuk aya dina corona teh hayang panjang corona teh aman loba enak pamere bagian teu gawe dan saware mah itu corona teh mikir-mikir
ditutup lawan tobat. Jalma tanggal 8 bulan haji wukuf apa? Lebih kemari patinan kalau batu mah datang karpate beak dosa nanti kabeh. Tentang panggilan Allah panggil itu-ituna. Ari yeuna nanggus corona unuh hadir karena Panggung Indonesia ditutup lawan tobat. Teu nyaho ditutup lawan tobat. Deui. Kasawan ningali montok pare resep makan montok pare we. Eta teh kudu tobat. Sing lebih ka Allah ngomongkeun pare teurekeun tepi ka Allah tapi seuri we ditutup lawan tobat. Ngaji geus teu bisa. Eta ngomongkeun lawan tobat teh pengajian aja geus teu bisa nyaritakeun. Naon sababna? Udah kudu pajauh jeung ngajina. Oh, ngaji mah kudu deukeut, harus tarik rawajina nu deukeut teh. Ari pajauh mah. Tina HP we kudu pajauh. Boro-boro ayeuna teh deukeut teh tarik rawajina. Baru aku nya dakaraan soalnya mah pamangih rohani anjeunna naon surat dina. Jam umumna, jam numatan, tarik rohanina. Ada orang mobil ya HP dekat tarik rohaninya seri we tadi tutup lawan tobat padahal mah corona sekali maromak anak-anak kalakuan jalma-jalma anu terkapai jarang balik anu urang teh ka hati memang asa nama siksa galunggung meletus tahun 82 asa siksaan rasanya Roma ke lihat baliknya tidak kerut padahal buruna cakap gak hubungan lain kerut hatena mah teh Roma lagi dengan siga kerut jadi kedua ya siga mah dengan dulu hatena jadi hati Roma ayeuna mah 38 tahun meletus galunggung urang ti kalong panen lagi tuh urang Sukaraja geus hayang deui meletus galunggung tapi teu bisa ngajual keus mun bisa mah tunjuk di Gusti keluar deui keus ti galunggung teh 4 kali nu kamari we kakara sakitun 38 tahun kan saya ayeuna tamu keluar deui 4 kitueun 4 kali 38 tahun coba kira umuran moal panen terus rahasia Allah dibe corona sakali loba jalma anu mineng ku corona sanggeus ayeuna corona aya pengajian ampun asa paeh hirup deui asa gering teh deui beuki ketor aya beuki ladu baina muhib wallahu a'lam. Ayo menikmati kau